Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariyosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah. Kamari nami beres dugi ka 80 ngabahas asmana Gusti Allah. Ayeuna anu ka 81 gelarna Gusti Allah teh Al-Dharu. Al-Dharu hartosna Allah Subhanahu wa taala anu maha maparin kamadaratan kanu janten makhlukna. Moal aya hiji kamadaratan, moal aya hiji musibah, moal aya hiji balai anu terjadi kanu janten makhluk terkecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tina rukun iman anu nomor kagenep, iman kana qadar teh takdir ti Gusti Allah, saena ti Gusti Allah, aweuna ti Gusti Allah. Naon bae anu terjadi ka urang sadayana, saena aweuna eta sadayana ti Allah Subhanahu wa taala. Wajib urang percaya Allah Subhanahu wa taala dat anu maha maparin kamadaratan kanu janten makhlukna. Kamadaratanana anu ditibankeun ku Allah Subhanahu wa taala, musibah anu ditibankeun ku Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna rupi-rupi. Kantun introspeksi diri urang masing-masing. Aya siksaan balai anu ditibankeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang we heula ka urang, ka bangsa jalema atau ka bangsa jalema. Ti kawit Kangjeng Nabi Adam nepi ka umat zaman ayeuna heula. Eta sadayana anu terjadi tergantung situasina. Balai teh musibah teh kamadaratan teh aya siksaan, aya kanyaah, aya teguran, aya cobaan, aya panggeuing, pangeling-eling ti Gusti Allah. 5 we heula nya. Kahiji siksaan anu ditibankeun ku Allah Subhanahu wa taala khusus ka jalma anu berbuat zalim di muka bumi, anu melebihi batas wajar, ingkar ka para rasul, ingkar kana ilahna Gusti Allah, teu narima kana naon-naon anu ditepikeun ku para rasul. Contoh kaum Ad, kaum Samud, Firaun, jeung kaum Bani Israel anu nyembah ka natapekong, ka berhala, anu musyrik, anu teu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Eta sadayana anu terjadi ke kaum Ad, ke kaum Samud, sareng ka Firaun jeung nu sanes-sanesna kaum Lut. Eta sadayana mangrupakeun siksaan langsung ti Allah Subhanahu wa taala. Keterangan tos pada uninganya, tos pada terang, tos pada ngadangu. Mangawe eta mah kantun renungan, kantun introspeksi diri. Aya deui kanyaah musibah teh. Anu disebut kanyaah mah nisbat ka para murangkali. Contona ya, contoh nyanak contoh beribados ka murangkali ka bayi, murangkali anu teu acan balik dimaotkeun ku Gusti Allah. Ta eta mangrupakeun kanyaah Gusti Allah, mulihna pasti dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala, aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Kanyaah Gusti Allah
lamun diantap nepi ka nincak balik ieu jalma teh pasti bakal loba dosa, bakal loba maksiat jeung sajaba-sajabana ku kanyaahna Gusti Allah geus we dicana keur leutik keneh. Kitu eta kanyaah aya di cobaan nisbat ka para rasul dicoba ku Gusti Allah. Kisah Kangjeng Nabi Ayub, kisah Kanjeng Nabi seueur lah nabi-nabi anu dicoba ku Allah Subhanahu wa taala. Eta mah cobaan. Aya deui nu terjadi teh musibah teh teguran ti Gusti Allah ku ayeuna ngalaksanakeun maksiat soca, maksiat panangan, maksiat anggota badan ditegur ku Gusti Allah. Aya deui pangeling-eling di Gusti Allah, panggeuing supados urang eling anu terjadi di Tajongsup sampean supados eling urang. Alhamdulillah geuninganan urang teh aya sampeanna asalna teu eling, tidak mensyukuri kana nikmat anu aya dina sampean. Gusti Allah teh maparin ramu sampean, maparin sampean sareng gerakna. Ku ayeuna teu mensyukuri kana eta sampean nya ditegur ku Gusti Allah ku jalan cara ditajongkeun. Karek keeling leuheung mun eling, ieu lamun nambah teu eling tajong nyebut sato. Soca penting disyukuran, panegor ti Gusti Allah, panggeuing ti Gusti Allah, tok kapeureupeunang. Jadi eling kana soca, kana waos tibanan ku Gusti Allah nyeri waos. Eta musibah, mun musibah eta ku introspeksi diri. Itu nah kaayaan urang teh keur kumaha, lamun kaayaan urang keur dosa, berarti merupakan teguran dari orang. Ada henteu keur dosa ieu mah ya bisa terjadi karena cobaan, nyoba karena keimanan orang dan nepi ka lebah mana. Nyai panggeuing pangeling-eling supados naon, supados eling orang sadayana kana nikmat Allah Subhanahu wa taala parantos maparin waos ka urang sadaya. Naon bae anu terjadi ka awak urang sadayana eta sadayana pasti aya hikmahna ti Allah Subhanahu wa taala sadayana. Moal aya hiji perkara anu terjadi ka urang sadayana tina perkara-perkara anu bungahna, senangna, bungah jeung senang da eta keneh nya. Sedih, senang, bahagia, cilaka eta sadayana ti Allah Subhanahu wa taala. Kantun introspeksi diri. Nah ieu teh siksaan, nah ieu teh cobaan, nah ieu teh teguran, nah ieu teh panggeuing. Ya kantun ieu we. Kantun merenung gitu. Kembali deui. Nyanten Allah Subhanahu wa taala dat anu maha mafarin kamadaratan, maha mafarin balai. Moal aya hiji kamadaratan, moal aya hiji balai musibah sadayana anu terjadi ka urang sadayana eta terkecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Secara syariat dohir
anu nyeun kamadaratan teh manusia. Lamun teu aya izin ti Gusti Allah teu dikaresakeun ku Gusti Allah eta kamadaratan moal tumiba, moal nepi Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan sifat al-mani teh al-mani'u. Allah Subhanahu wa taala dat anu maha mencegah, mencegah naon bae, mencegah balai, mencegah kabunga, mencegah babrizki, mencegah milik jeung sajabi-sajabina. Bahasanana atasnya sarta acan sifat al-dharu. Atos kantu ningal kana video kapangker. Tajanten orang sadayana penting eling, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala orang sadayana. Kedah minta orang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun dirajaga, diraksa tina naon-naon perkara anu matak ngamadaratkeun kana keimanan urang, anu matak nyacadan kana keimanan urang, anu matak ngamadaratkeun kana anggota badan, anu matak nyacadan kana anggota badan urang, anu matak ngamadaratkeun ka keluarga urang jeung sajaba-sajabana. Nyuhunkeun urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana kedah sering-sering nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala supados dijaga, diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Dicekapkeun sakitu heula nya geus tunuh ya. Karena kararasan aya sekitar jam 11 mah ya. Posisi peribados itu di luar ruangan ya. Keluar tuh ningali langit, aya bulan, aya bintang, awan ya. Menikmati hilibirna angin, beri tapakur karena keindahan alam, karena keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah anu nyiptakeun di alam dunya, Gusti Allah anu ngayakeun di alam dunya sineurang isina, Gusti Allah anu ngabentuk indahna ieu alam. Allahu Akbar. Allah Maha Sagalana. Wallahu a'lam bishawab.